Bararingung aingnya hirup teh rusung hujan kenteng bola locor diparengkeun aing kudu kumaha ieu teh aya kenteng batur murid aingnya di teh lah siga mah kudu kumacara nya ya kenteng bocor aya bola locor kieu yo ame nungkul ya hirup aing serba bingung aya kudu kumaha ieu teh bocor, omeaneun wungkul kamarandangan kenteng ieu teh kumacaraan bocor hah bocor asik bocor gantianeun wungkul kan euy bocor bu Nah, anu bocor teh. kenteng bu Anawi di sana si kenteng. bocor Udah kan hiji kentengna. iji bocor Ari ieu budak saha? tuh Geuning hos kieu nya. cantik Cantikna. bapak maaf Kita budak sahanya. duka tuh nah iya Menik itunya. mohonnya Centil deh nya. pak bocor bocor mana ini bocor ente ma bapak bocor mah bocor nih masuk gratis iya siap mak bocor Enggak bocor. bocor mak Masa hidung yang bocor gini enggak bocor. bocor Enggak bocor. bocor pak Oh bocor. Kenapa bocor? bocor pak Oh ke itu kali ke pukul batu kali bocornya. Duh, aing keur pararutin ke cara rapek ieu budak ka mana ieu teh budak teh. Bari milarian murang kali ieu teh. Sekali. Oh, jeung kali Tapi teh. kalian di ditu mamawa kenteng. Oh, mau nyala kenteng. Iya. Oh, gitu. Paling mana di situ teh? Duh, kada pahidinya tah cigan. Biasa diantar ka ditu aduh Oh, atuh nya pados ayo, teh. mangga. Ma, atuh nuhun ya. Mangga. Tadi teh. Kemarin itu ngajian kenteng bocor, balocor, ngene kenteng. Udah diatur atuh pan budakna teh normal. Hanya kudu kumaha aku kudu ditalian kudu dicancang na bingung da budak geus gede. Oh, nah gitu teh. Oh, eta mun bisa mah eta di nek dikawinkeun eta kagokeun teh karunya. Aya calona. Dan aya eta teh. Abi aya atuh. Oh gitu. Oh keun bae ke lah insyaallah kayaknya. Rokoknya. Mangga. Gimana budak teh? Ari dia, Pak. Hah? mantap bapak bakso Bakso. ada Ampun tadi di teangan tadi tinggi eta keur ngabaso. man pacok Woi bakso. Ningan gaduar tos eta bakso. kenteng dua iji Dua kenteng. iji Wow. kenteng belek bapak Bener itu teh. Kayak orang taroskeun atuh. ya belek bapak Mas. Itu anak saya udah bayar baksonya belum? Belum. Belum. Wah, katanya udah belum. Jadi belum bayar. Belum. Nih, Adil. pacok Tinggal dibayar nih bakso teh. kenteng dua bapak bu Oh, maksudnya dibayar ke kenteng meureun. kenteng, Oh, hampura kudu dimaklum ya. Katempuhan yang mayarkeun bae meureun mah. Itunya. Heeh. Itu. Apanya? Ah, ieu. Kudu ngamaklum.
Ya gitu nya. Teh heula eta rek ka mana deui atuh. Neng, teh heula atuh ka mana teh ka mana teh? Abur di wae. Susul di wae. Abang enggak siap. Bapak itu kumaha urusan tuh? Kumaha atuh eta teh urang udah kata Kumaha mah eta dibeasin itu, Pak. Ieu teh. Atuh tuh kan bawa teh kenal hampura aja hampuraeun dia Neng gede neng. Kumaha tuh? Para buat abis tuh. Mah di bako budak kumaha tuh teh. Eta kumaha tuh budak teh salah obat atau gaduh teh? Sigana mah teh eta sing salah ngadahar meureun teh meureun gadung teh kumaha teh. Pamit teh butuh mah bade dijual ku abdi eta sabali sekali di karungan we. Tuh boga udah hiji-hijina eta sakitu gahampuraeun teh teh. Mana mah teh gaun aman Jadi teh mah gajian teh. Ai geus pusing deui wae aing ini kumaha teh. Soalnya eta kan abdi teh perbanan abdi teh. Ieu teh bingung ieu teh sigana mah obat teh kudu dikawinkeun beureuh budak teh aing daripada kieu mah pusing. Kumaha tuh ayeuna atuh da aing aduh. Ya pokokna mah abdi nyungkeun di gentosan eta. Gentosan. Nya lah eta barang abdi eta. Kumaha usah sabaraha tuh kumaha cingan Nah, sok we kira-kira 200.000 mah gitu. 200.000. Nya tuh dari Aduh aing korban dewe ampun teh aing ieu teh kumaha ieu teh nya. Nah, ieu teh aing 200.000. Bisa wae ku ya rokok wae gitu. Bae lah. Engkau ada uting. Heuh, da ieu make kudu duit wae. Kudu duit we. Ini kan. Aku rokok wae lah geus eueuh aing. Dah, Wah, kumaha itu buka bapak teh. arek moal itu ya kan sekieu-kieun aja jadi. Kan bae daripada Tong uting. dibuka kan pengen hiji oge kan Bae bae. we. Heeh. Tuhan, Apuraeun sok. puranya gitu mah cok. Ulah nepi kan nuntut deui ya. Wah. We nek budak-budak ya nya. Ampuraeun kok budak itu mah. Nya asyap nya. Yuk.